Halo sahabat tani warga Desa Sadaya, ieu nuju di kebun jagung alamatna di Kampung Cigadoan, Desa Satiawaras. Ieu lokasina 50 bata sawah, cukup sakilo bibit jagung, tapi hasilnya rada lumayan. Warga Sadaya bibit sakilo teh dugi ka mencapai genep kintal 7 kintal. Bari jeung kayana hieum tuh warga Sadaya, hieumnya sakurelingna komo lenglang gaya hieum ya dugi ke genep kintal 7 kintal bibit sakilo. Nu alamatna di Kampung Cigadoan, Desa Satiawaras, Kecamatan Cibalong. Tuh warga Sadaya, ieu usiana teh umur sebulan tuh warga Sadaya. Usiana karasa bulan warga Sadaya.